Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sang acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas karya Ki Deksa. Ayeuna nincak bagian kadalapan. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Upami teu lepat mah Raden Raksa Jagat teh. Kanak siluman beurit ge Radenne para mitra. Ieu mah. Raden Raksa Jagat teh nuju tatapa cenah para wargi. Ieu siluman yang jadi manusia. Hebat atuh da manusia para mitra. Makhluk anu pangmulia-mulyana muga Allah. Siluman yang jadi manusia. Nah atuh manusia nu geus ditakdirkeun ku Maha Kawasa jadi manusia, make jeung ninggalkeun kamanusiaanana. Tadi dia para mitra lenyepan. Taturkeun para wargi di para. Harita Raden Raksa Jagat keretapa kagandengan. Kulisik usik terus cengkat. Manehna ngarasa keheul tapi oge panasaran. Sabab kaayaan harita kacida ributna. Jeung deui para mitra sadaya. Pikiran salaku siluman geus bisa nangkep yen di dinya aya bangsa siluman sejen. Najan keretapa ge kapaksa hudan terus ngarayap mapai usuk jerut turun kana gelebeg bara para mitra. Karayap deui ngadeukeutan lawang para. Raden Raksa Jagat nempo kahandak bari ngomong dina hatena. Nah aya naon atuh ieu teh ha? Meni ribut jeung rariweuh teuing. Saha nu kumaha wani datang ka aing ye? Narek ngaganggu atawa rek nyieun gara-gara. Awas si aing moal cicingeun tangtu bakal ngalawan. Cek Raden Raksa Jagat bari tetep ngawaskeun kahanap. Barang breh aya hiji makhluk nu keur ngabadega di tengah imah. Rupa pikasieun tapi pikeun Raden Raksa Jagat teu mataksieun. Kalaka ngahudangkeun amarahna asa kaganggu ku eta mah. Kurang ajar, awas ya. Sigana eta nu ngaganggu ka aing teh ye. Sabab manehna nu aya di dieu. Rasakeun sia pamalas aing. Aing ge moal sieun ku siluman kitu patut. Yo urang adu jajaten jeung aing. Cek hatena bari terus ngarayap mapai tihang kahanap. Antukna jelig kana palupuh, beurit leutik tapi datang ciga batu segede dingkul. Barang gejelig teh imah meni ngarekot kenteng meni pating sorolok murag. Puguh we atuh siluman nu tadi ngajanteng di tengah imah teh reuaseun. Terus malik barang breh teh aya beuri. Ngaya beurit lemut, nyihak hanya sia ku aing. Rek naon sia kumaha ni datang ka aing ha? Rek ngaganggu kana maksud aing. Cek siluman bari melog kana beurit. Tapi teu disangka haok beurit teh nyentak, malah mah bari ngacungkeun leungeun jiga nu nangtang perang. Setan sia? Kumaha ni sia? Kaula mah teu nyangka horeng sia si buta kaling teh ti nagara Barud deuleu. Kumaha ni ngahina ka aing ya si Raksa Jagat turunan Prabu Walanga. Wasieun ku pantar sia, hayo maju sia. Urang ngadu jajaten jeung aing. Najan awak sia gede luhur moal ditarajaan. Pikeun aing teu matak bingung, maju sia butak ling. Cek Raden Raksa Jagat bari ngacleng ka tengah imah. Puguh we siluman menibun celik matana. Sigana ngarasa reuwas jeung ambak lantaran rusiahna kaguar ku beurit leutik. Horeng eta siluman teh butak ling ti nagara Barud. Utusan Raja Siluman Buta Hejo nurek nyokot manusia. Ngerak sia Jagat, nila adat sia angger wae ha? Kina anak Prabu Walanga, kumaha ninguhak cambelah ka kami? Ngahina ka aing nu keur ngajalankeun tugas? Maju sia Raksa Jagat. Siluman buta keling nafsu. Colad-colad ngadeuketan ka beurit. Ragamang leungeun anu rangwas rek newak Raksa Jagat tapi celeng beurit luncat kana beungeut buta keling. Ngegel tungtung irungna.
kuak buta keling teh ngagorowok lantaran irungna digegel beurit. Waduh gelo sia beurit. Plak nepak pipina. Maksud namah newak beurit tapi diberit-berit luncat kana punuk. Terlengkep ngegel ceuli kuak buta keling teh ngegero tari. Terus guguru-bugan bakat ku nyeri. Selang beurit luncat kana paluku, lod awak buta keling ngagedean. Ayeuna beuki luhur jeung gede awak tiga bareuh, sarta bulu baradag panon tambah gede meni molotot. Atuh sunul kana lalangit imah, kapaksa dongko, kodomang rek ngaranggem beurit, tapi sakadang beurit rikat luluncatan. Malah mah leuwih resepeun, nempo sakadang, nempo musuhna ngarobah jirim jadi buta teh. Sabab bakal leuwih laluasan nyerang raksa jagat leuwih rancing jeung kesih. Bodoh sia belet. Dasar siluman buta gejul sia. 13 polo deuleu. Tarung dinuheurin makalah ngagedean, boson sia. Cek raksa jagat bari ngaceleng kana pingping buta keling. Irilik asup ka jero sawetna nu budi. Kuak buta keling ngagerowok deui. Sigana wajimatna cengcelengan digegel ku beurit. Buruk kaya liwa jadi buruk bereng bala witra. Imah ingeung jiga rek runtuh, bating rarekot matak baur lantaran dipake perang kurak sajagat jeung buta keling. Atuh reuwas mah pikeun Mang Ronyok jeung Bihati. Duanana pating korejat hudang teu wani cicing di imah bisi imahna runtuh. Mang Ronyok teu nyarita terus mungtun pamajikanana ngajak kaluar ti kamar. Tapi barang ngol ka tengah imah kaayaan jadi heurin. Lantaran pinuh ku buta keling anu sakujur awakna ngagedean, malah mah dongko da punjul jeung jujul da pugu jujul para mitra sesepunyul. Waduh, tobat deui anu ieu naon heuh? Silaka hati imah urang pinuh ku buta. Sigana mah teu biseun bijil tah mending megil kitu melag sigana mah. Cek Mang Ronyok bari mundur deui. Teu wani ngaliwat ka tengah imah lantaran keur dipake tarung ku dua siluman. Malah keur kitu gero aya nu ngagorowok tari, tapi henteu katempo jirimna. Keluar manusia, buru-buru nyingkah ti dieu bisi gimana runtuh. Geun ke kukula bakal modaran si buta mah, hayo nyingkah. Horeng raksa jagat nu ngagorowok. Ngabejaan Mang Ronyok sangkan ini. Eta teh saha Kang Ronyok? Hayu urang ingkah ti dieu. Bihati ngaleper rada regreg meuisan, sabab aya nu nulungan. Sarua siluman meureuna eueuh jirimna. Hayu urang keluar liwat kana janela we hati. Hayu ka kamar deui ya. Urang ngajeleng kana janela. Mang Ronyok ngagusur pamajikanana. Kalacat unggah kana dipan kolotrak muka janela, cerut Mang Ronyok turun, geus kitu terus malik rek nyangap bihiru hati. Celeng Bihati luncat satengah muragkeun maneh. Untung kasangap ku Mang Ronyok. Terleng duanana lun, lumpat muru ka imah palebe. Teu marire kana kaayaan di dinya nu keur ribut kuno tarung. Lantaran buta keling ngamuk keheuleun ka raksa jagat. Malah mah ngagorowok ngabejaan ka baturna nu aya di luareun imah. Genduana, bantuan newak sirang sajagat. Hayo asup ka imah manusia, urang kebung sirang sajagat. Buru-buru bising kamur manden, kami geus kada sakil. Cek buta keling ka baladna nu ngaran Genduara. Blig sora nu leumpang di luar. Horeng teh para mitra si Genduara geus ngarobah jirim jadi buta nu jangkung badag plus kalawang. Tapi ngan asup huluna wungkul awakna mah para mitra melag teu bisa asup. Ese asupna keling imah lemut ieu mah kudu diwajak ngarah rujat. Anu. Banyak sirag sajagat ha? Anak belit kurang ajar urang beuweung sia ku aing. Cek Genduara bari nyeunak lawang. Porobot perah lawang amburadul, pantau bubuk, plus Genduara ka jero imah. Tapi sarua jeung buta keling teu bisa nangtung da jujul. Atuh kapaksa dongko, malah dongko ge ampir teu mahi, terus ngajogo leungeun anu rangwas ngayap neangan beurit leutik. Nu harita taralak tirilik kana hanapeun dua buta anu bodoh tea. Terolong ka handapeun Genduara celeng kana bujalna nu nonyot, celetot digegel, kuak Genduara ngoceak. Waduh, tobat. Aya nu nyosok ka nyambutna. Plak dampah leungeun anu meber nepak bujal.
Maksudnya mengarah berit pejet tapi teri berit lumpat mapai dada nu pinuh ku bulu. Kep ngegel hulu susu genduwara, koak genduwara ngajeri. Wayu, ampun. Susu aing aya nu ngegel sia bedoy. Gurubug genduwara ngagurubug. Malah terus cengkat sekaligus kabro huluna kana pamikul. Robot potong, purulu sorakan teng numuran. Celang berit luncat kana beungeut buta keling. Kep ngegel kana matana, gurubug buta keling ge ngagurubug. Lantaran matana nyeri nyanyautan. Tubat, ampun lah hilang. Maja aing bojos. Awas ya ragsia jagat. Awas ya. Dihuapkeun ada-ada sia ku aing. Kamana sia ha? Buta keling kukulilingan terus nangtung sekaligus bros huluna nobros kana lalangi. Robot sorakai pararotong. Beki nyode para Imah Mang Ronyok teh jeung beuki rek ancur. Untung Mang Ronyok jeung pamajikanana geus areuweuh. Mun teu kaburu init mah boa matak cilaka. Nyawak silag sajagat edan. Mana ayeuna ha? Lihakan sia ku aing. Aing mah beuki beurit adah-adah deuleu. Ceuk genduwara bari giribig gigibrig. Beuki amburadul we imah teh. Raksa jagat teu baca carita celang luncat kana tuur genduwara. Tiririk mapai ping-ping plak ditepaku genduwara. Tapi teu beunang norolong kana beuteung nu budayut. Kurawil muntang kana bulu dada nu kanel. Celang celetot ngegel ti koro genduwara. Kurubug genduwara ngagurubug. Rieg bru imah teh runtuh. Palupuh geus teu kuat teu nahan. Lantaran sajabat ti bobo geus dua buta kacida beratna. Ari raksa jagat sakakak seri bakat kubunga. Ayo segera hujah buta keling sia. Mana ucap-ucapan sia nu somong jeung agul teh? Mana buktina deuleu? Sia tani sia ngahina ka aing. Hei genduwara hancurkeun imah. Irit sina kojor da si raksa jagat. Hayo irit. Cek buta keling bari ngagibegkeun awakna. Borobot imah geus runtuh teh amah hancur. Terus diiri kuduaan menidih hanca bakat ku hayang puas. Da menit pating borobot pating peletok kaayaan didinya jadi ribut siga aya gunung urug. Akhir nama imah Mang Ronyok bubuk menirata jeung lemah. Dua buta pating jareleng nulak cangkeng sedengkeun beurit teuing ka mana lumpatna. Teu kadenge sorana siga nama teu kaburu lumpat ka irik ku buta anu keur nafsu. Hiuk aya angin ngagelebug tarik naker di barung ku sora anjing nu babaung. Cakakak buta keling jeung genduwara seuri meni euneur handaruan ngagerenggeng jeung semu geuman. Kaayaan di lemur cilangkap matak teu betah cicing. Mun lain peuting mah jigana arinit jalma teh. Da harita ge teu bari sasarare. Sieun ku sora angin nu ngaguruh, sieun ku sora anjing nu babaung. Katamah sora sapatu kuda nu teu weleh plok-plak. Gengge na pating keleneng bae. Komo borang ngaderenge dua buta nu seuri jeung pating jorowok mah sarereang ngompod sieun. Hei geling, kamana si raksa jagat ha? Nya teu ditewak sakalian. Aing mah moal tenang lamun si eta can pojet deuleu. Cek genduwara bari lajag-lejeg bangun gemes, napasna ngahegak siga kuda. Wah, moal burung pejet kairik jeung imah manusia. Yurang baralik lantaran manusia henteu kapanggih di lemur ieu. Keun bae teu kudu salempang. Sabab geus meunang hiji ti sawah teh. Cek buta keling bari ngarobah deui jirimna jadi haseup, celeg jadi makhluk hideung anu bucit reuk teh. Malah genduwara nurutan keur kitu geuleuyeung aya kuda dua nyampeurkeun. Geus kitu mah celak buta keling jeung genduwara teh kana kuda. Belesat lalumpatan tarik naker, dituturkeun ku ngagelebugna sora angin. Di barung ku anjing nu babaung, beuki lila beuki jauh akhirna mah les teu kadenge deui kaayaan balik deui jiga sasar. Kumaha atuh Mang Ronyok para mitra, kacaturkeun Mang Ronyok jeung Bi Hati. Harita basa geus hasil bijil ti imahna. Duanana lalumpatan muru ka imah palebe. Duanana ngarasa geumpeur jeung keung campur sieun. Tapi oge ngarasa lugina lantaran geus hasil lolos tina kepungan siluman nu ngaganggu. Teu lila ge tarpi ka pakarangan imah palebe.
Kaayaan didinya masih keneh sepi jeung keung, tapi teu loba mikeun waktu pok Mang Ronyok uluk salam. Punten Palebe, buru-buru bukakeun panto ye tulungan kuring. Ieu kuring Mang Ronyok dikepung siluman. Di jero can aya nu ngajawab. Malah kalah beuki jempling padahal mah can aya nu sare. Da puguh kaayaan katida ributna. Angin jeung anjing babaung ramenaker. Ditambah deui ku kuda sora genggeena menitari. Ngaganggu ka sararea malah sora buta keling jeung genduara. Kadenge ku sararea nu matak Palebe ge ngahep-hep we da sieun. Palebe, tulung ye kuring Ronyok. Ceuk Mang Ronyok ngagorowo. Eta ge lain teu kadengeun ngan can wani bijil Palebe teh bisi siluman niru-niru Mang Ronyok. Kaayaan para mitra beuki weri. Atuh harita bihati geus teu kuat teu nangtung tuur nyoroncod beuki rongka. Huntu rame meninorokto. Sakujur awak nyorolok ku kesang tiis sadengkeun Palebe jeung pamajikanana. Harita geus cengkat da panasaran ngan can aya nu wani nemalan kalah kapating harewos. Apana jika nama Mang Ronyok di luar? Kumaha atunya? Tulungan atawa ulah ieu teh? Karunya mun teu ditulungan mah bisinya meunang kecelakaan. Jung buka atuh pantona kaina. Cek bojona haharebosan. Yes, ulah rusuh bisi siluman niru-niru sora Mang Ronyok. Tadengekeun aya keneh sora anjing nu babaung. Sora angin meninga guru. Apa eta tandana aya siluman? Da biasana ge tara kieu, cicing we bari naoge lah. Jawab Palebe. Bari menerkeun sarungna kalah kamurungkut siga nu tiri. Kumaha atuh para mitra Mang Ronyok? Sedengkeun Mang Ronyok jeung bihati geus teu sabar. Manehna teu nyarita deui terus we ngadeuketan panto tuluy dikatrokan lilanaker. Teu aya eureuna maksudna mangarah Palebe gandengeun. Nu akhirna Palebe mukakeun panto, malah biru hati ge mantuan nyakaran bili. Atuh jadi gandeng dihareup sora panto jeung bilik patemalan. Ari Palebe menit calawak bakat ku kaget teu disangka bet semah kitu gawena. Bo, cilaka. Nah, eta manusia teh atawa setan, ha? Ceuk hate Palebe para mitra bari singkil. Tetela ari dikitu-kitu mah bijil kawanina, malah mah tuluy turun tina ranjang. Katayep ka tengah imah, pamajikanna mah para mitra teu milu turun. Murungkut we bari jajantungna meuni ratug. Bulu punduk pating puringkak sieun pacampur jeung amak kelantaran gandeng ku sora bili. Palebe akhirna mah ngadeuketan panto hareup. Terus noong kaluar tina liang kunci, tapi lapur teu aya nu katempo lantaran di luar kacida poekna. Barang rek balik deui ka tengah imah Mang Ronyok ngomong lantaran kadenge nu leumpang dina palu. Tong ka jero deui Palebe lah. Ieu panto buka atuh ye, nah atuh meuni harese teuing. Apaan Palebe kudu daek nulung kanu butuh kudu nang kanu susah. Kudu wani ngabela anu sieun. Ya kuring ya geus ampir soak bakat ku sieun. Di imah loba siluman, namun ditega pisan ngantepnya ka si Ronyok nu katalang sara kuririwa jeung jurig teh. Huleng Palebe ngahuleng. Akhirna kalah ka ngajanteng bari mikir. Tetela sora nu bieu teh apal da puguh sora Mang Ronyok. Lila-lila Palebe sadar pok nanya kanu di luar. Eta teh saha atuh nu sabenerna atuh? Nah Mang Ronyok atawa siluman? Lamun Mang Ronyok kudu bener uluk salamna atuh. Lamun siluman geura mantog. Assalamualaikum. Cek Mang Ronyok bedas pisan. Waalaikumsalam. Mang Ronyok dadeh? Cek Palebe bari ngadeuketan deui panto. Gap kana selotna ngan teu wakadilaan satungtung Mang Ronyok can ngajawab deui mah bisi siluman nu pura-pura. Bo, edas mun kuring geus dilegleg jurig siluman rek kumaha? Meni hese pisan rek nulungan teh Palebe mah. Sigana mun nulungan nu ti teuleum teh mah kaburu modar manten. Buru-buru atuh buka panto teh. Ieu kuring sieun. Kuring teh asli si Ronyok urang lemur Cilangkap. Salakina bihati. Nya salakina si Ruhati. Nu kamari teu tulus ngontrak di astana, nu kamari geus ditahlilkeun geuning. Kitu da Palebe ye. Kurang keneh tah henteu, buru-buru atuh pantona bukakeun sieun kuring teh. Oh, hampura atuh Mang Ronyok. Sabab kuring ge sieun ieu teh lain tega ka Mang Ronyok teh kaweur babakuna mah.
kolotrak palebe ngalaan selot berai panto muka kalacat mangronyok unggah meni bareng jeung pamajikanana. Atuh rada sereg di lawang teh nempok itu palebe colohok sanggeus nuduaan kajarero panto ditutup deui sarta ditulakan siga tadi jek mangronyok diuk dina korsi. Napas ngahegak siga nu baluas jeung reuwas kareureuhnakeun. Hambura we palebe lah. Kuring teh kapaksa ngaganggu ka palebe teh geus kumawani nakolan panto, nyakaran bilik, nyarekan jeung sajabana. Eta kabeh teh lain kurang ajar kuring teh. Lain nguhak campelak, lain lukak lanyap kuring teh, lain teu boga kasopanan. Tapi sieun ku palebe lah. Sieun ketang palebe lain sieun ku palebe. Kuring teh sieun pisan. Lantaran di imah jadi loba siluman ieu teh. Muni matak soak eta di imah aya buta nu buluna segede-gede nyerek. Mata bolotot segede batre. Sieun nu mata kapaksa we kabur. Nya kumawantun we ka palebe eta kitu palebe. Cek mangronyok bari pepeta. Beungeut katarapias kacaangan ku cahaya cempor. Aya buta. Nah buta naon mangronyok? Sok aya bae. Keun bae atuh ngaganggu sakitu mah malah mah kuring kudu dihampura. Sabab sieun sarua we kuring ge. Nah kumaha atuh kaayaan di ditu teh nya? Bidaya buta-buta naon atuh mangronyok? Palebe bari diuk bangun kaget. Malah bilebe nu rojo ti enggon milu ngariung sarta nanya. Dedeng nyan teh aya buta. Nah bet asal dina lalakon wayang geuning. Mun bilebe lah kieu lalakon teh yeuh. Dadak mangronyok nyaritakeun pangalamanana. Diterangkeun ti mimiti indit kabah lemud teh kabeh dibejakeun henteu aya nu kaliwat. Da kitu mimiti nama palebe. Ari bieu bet aya kajadian kitu geuning. Meni matak bingung pugu kuring teh. Reuwas babakuna mah kitu. Ayeuna kudu kumaha tuh kuring teh palebe? Das geus aya deui we pikiraneun teh yeuh. Kumaha atuh da teu bisa nulungan kuring ge mangronyok? Tapi eta kuring ngarasa kaget. Nah saha benerna nu nita indit ka mangronyok teh atuh? Manehna teh siluman atawa jalma nya? Kateuing da teu katempo jirimna. Manu kadenge teh ngaranna teh Raksa Jagat cenah anak raja beurit. Cek mangronyok daryanaker. Manehna inget kana lalakon nu geus kaliwat malah inget ka Prabu Walanga nu bageur jeung nyaaheun ka manehanana. Hah? Anak raja beurit? Wah, asa dina dongeng ieu mah yeuh. Nah, los-los ka raja beurit atuh. Naon perluna anak beurit ka imah manusia? Cek palebe bari kerung. Lantaran teu ngarti jeung teu percaya kana eta kajadian. Buka teuing palebe eta mah kitu we kanyataanana. Keun bae teu kudu jadi emutan, nu penting mah abdi we tulungan yeuh. Nah kudu kumaha upami abdi tos kieu yeuh? Kumaha carana sangkan sakadang beurit teh bisa kalabur deui ti imah? Da sieun ati ada kudu ngahiji jeung siluman mah. Tadi ge meuni eungap asa teu bisa ngamekan bakat ku sieun. Cek mangronyok bari pepeta. Panon melong ka palebe nu ngahulang jiga nu keur mikir. Tapi teu aya nu kapikir da memang bingung ngaladenan anu kitu mah. Antukna jep-jempe di luar kadenge deui sora angin. Tapi henteu lila saterusna mah jempe deui. Akhirna jempling tayanu kadenge kaayaan di lemur Cilangkap asarehe comrek mata keueung. Padahal mah najan geus peuting ge jalma-jalma can sarare kabeh pating purungkut lantaran sieun ku kaayaan harita nu mata keueung. Para mitra sadaya, langit tetep angkeun. Mega hideung henteu daek ngurangan. Poek meuni meredong hawa tiis meuni nyecep. Sora jangkrik jeung caricang kas patemalan. Sakapeung mah aya cihcir nu disada di pipir imah. Di kajauhan kadenge sora koreak jeung manuk juring. Matakna mahan lewang. Komo pikeun mangronyok jeung bihati mah. Kaayaan kitu teh kacida mata keueungna. Hate teu daek tentrem. Pating seredet jeung lelenyapan akhirna mangronyok jeung bihati tetap tumatep bae di imah palebe nepi ka isu. Ngan teu bisa sare sakrejep-kerjep acan, malah ngajarentul we ngadulamunan henteu aya nu cacarita. Kacaturkeun isukna para mitra. Sora hayam jagoreang pongkorongok fajar geus hibar, angin subuh beuki tiis karasana. Kaayaan di luar rada lenglang malah mah geus beray-berayan beurang. Akhirna jalma-jalma harudang
terus keluar ti imah malah patinggarero jeung tatanggana nu deukeut. Silih bejaan ngeunaan kaayaan peuting tadi, tetela sarerea ngarasakeun aya kajadian nu matak sieun. Atuh isuk-isuk keneh ge jalma geus galecok ngarobrol. Nu dicaritakeun taya deui iwati kaayaan peuting tadi, malah saterusna mah Mang Ronyok jeung bihati muru ka imahna. Dituturkeun ku palebe anu ngarasa panasaran. Di jalan papanggih jeung pating rariung antukna ngaleut muru ka imah Mang Ronyok. Awewe lalaki kolot budak meuning ngabri barang geus tepi tatangga Mang Ronyok nu deukeut geus ngariung. Lalajo imah anu rata jeung lemah. Puguh sarerea ngajenghok reuwas da puguh bet aya kajadian samodel kitu. Harita palebe tuluy nyarita, Masya Allah, geuning nepi ka kieu imah teh Mang Ronyok. Anu ngaruksakna tuh nya. Jeung naon sababna make ku wani ngaruksak imah ieu? Kacida temenan ieu mah ieu. Waduh, aya we pikiraneun deui ieu. Palebe bari melong kana bangke imah, ari Mang Ronyok teu ngajawab. Kalah kacolohok bari renghap ranyu. Ti korona lok-lokan tanda sedih, manehna nahan picirikeun. Da puguh sedih nempo imah nu ancur. Malah bihati barang jolo ge teu kungsi nyoara, terus we ngarempeyak taya tangan pangawasa. Baluas nempo imah nu geus rata jeung lemah teh. Cipanon murubut mapai pipi teu katahan akhirna manginghak ceurik bari melong kana bangke imah. Waduh, nah bet aya lini gugunukannya. Urut angin ada naon apa? Ka imah jangkoheng mah teu jauh-jauh teuing. Tapi nah runtuh dengan hijinya. Naon sababna ieu teh nya? Akipilan bari neuteup ka Mang Ronyok nu keur colohok. Mang Ronyok tetep can waka ngajawab. Nya Mang Ronyok kumaha teh mimitina ieu teh? Ini ari Mang Ronyok ka mana ngungsi? Kadena we bisa lumpat nyelametkeun diri. Duh. Mun katingang cilaka meureun. Mangkaning kajadianna teh peuting. Tangtu keur sarare tibra mah. Moal kanyahoan katingang pamikul atau suhunan teh meureun? Pak RT milu nyarita. Nu sejen jempe bae kabeh milu bela sungkawa kana kaayaan nu matak sedih. Carolohok bae bari neuteup imah nu geus lebur. Kenteng taya nu beleger kabeh bubuk meuni ajur. Kitu deui kai jeung awi katut bili kabeh ancur taya nu waras. Rata jiga meunang ngagiles ku mesin giling nu hasok ngaratakeun jalan. Ari tatapakan mebes kana tanu. Waduh, imah yeuh. Sugan teh moal kieu jadi, nah duh. Tang tu ieu pagawean si buta nu peuting ka dieu teh meureun nya. Sigana imah kuring teh diirik sabab kuring teu nyaho teu aya di imah. Aduh, kumaha atuh nya? Ceuk Mang Ronyok kumandear. Gek nago gigireun pamajikanana. Sarerea meuni reang nyebut buta. Rei pating puriding bulu punukna nyebut buta teh bari jeung aya pertanyaan. Lantaran ngarasa sieun jeung hariwang. Bisi buta aya keneh di dinya sarta bisi newak budak. Nu boga budak leutik pating kuriling neangan budak bisi para mitra sadaya budakna terus dipangku sieun leungit ditewak buta. Nya buta sabab peuting dari daya buta ka imah kuring. Ngajak ngobrol bari molotot, ngajak seuri bari nemongkeun sihung. Atuh sieun kuring teh. Lantaran teu wawu jeung teu resep we ngobrol jeung buta teh. Kuring mah kitu, bisi manehna ambak terus ngokos hulu pan cilaka. Daban buktina ge imah teh diirik teh. Mang Ronyok ngomongna ka mana bae. Jalma-jalma nu aya di dinya teu aya nu nyebut rahul ka Mang Ronyok. Sabab aya buktina hareupeun. Sabab imah nu ajur teh tetela lain akibat angin atawa lini, da ieu mah ngan hiji bae. Jalma nu aya di dinya ukur colohok bengong. Da teu bisa naon-naon atuh moal bisa nulungan ka Mang Ronyok nu geus katibanan sial. Sakabeh kajadian nu matak rugi ka Mang Ronyok geus tumiba, moal bisa ditawar-tawar deui. Nu matak jalma-jalma teh caricing bae lain teu karunya. Ngan teu bisa nanaon malah palebe jeung akipilan katut Pak RT ge ngan ukur ngahuleng. Barang keur ngaharulang kitu di tengah-tengah tumpukan bangke imah nu rata jeung lemah. Kadenge sora nu aduh-aduhan laun pisan, beuki lila beuki tarik aduh-aduhan bangun ripuh. Atuh sasamat pikarunyaeun akhirna kumarurung beuki tarik tungtukna menta tulung kanu ngarariung.
Aduh, tulungan dulur. Tulung ya tulung, aduh, tulungan dulur, aduh. Tobat, aduh ieung. Ampun, ieu nyeri, ampun. Cek nu humarurung bekitari. Puguh nu ngariung ngadak-ngadak curing hak kabeh nu borangan mah munur bari jeung ngaleper panon bolotot neuteub ka tengah riungan. Hah? Naon nu disada euy? Jalma atawa naon? Cek palebe bari munur. Lantaran sieun manehna oge. Jalma-jalma nyingrai ngajauhan. Tulung, cek nu aduh-aduhan bekitari. Kadenge ku sarerea, atuh buriak jalma-jalma lalumpatan kabeh bari reang pating jerit nyerebut juri. Juri buta. Aya ririwa buta, oi ririwa. Cenah bari pating beretek lalumpatan ka imahna masing-masing. Disusul ku sora pantom librag-brig-brug ditutupkeun. Tapi Mang Ronyok mah teu lumpat sorangan ari majikanana ngibrit milu ka palebe. Meniti buburanyat bakat ku sieun da puguh ka sieun anu kamarican bea kabeh. Antukna di dinya teh jempling deui nu ayangan Mang Ronyok sorangan. Gawena colohok neuteub ka palebah datangna sora. Heran, nasaha nu menta tulung ta tu jalma atawa siluman ieu teh? Apaan buta mah geus balik meureun? Pila ku aya buta katinggang ku imah onaman mah? Pan buta mah gede jeung luhur. Teu ngarti aing ye, cek hate Mang Ronyok bari melong ka tengah lelemah. Barang jeung kitu kadenge deui aya nu menta tulung melas-melis mata kuatir. Aduh manusia, tulungan aing ye nyeri, buru-buru tulungan. Aduh, ulah asa-asa da aing mah moal niat jahat, sabalikna ieu aing mah tulungan, ampun nyeri ye. Sora menilu mengis, jiga nu kacidaripuhna. Tapi Man Ronyok can waka nyampeurkeun jajantungna kalah karatug meni rongkak. Leungeun ngaleper, uteuk muter mikiran eta kajadian. Akhirna maras inget kana kajadian peuting. Yen siluman teh kadenge ngaromong nyabit-nyabit ngaran para siluman. Malah aya nu inget nyatana Prabu Walanga, ras inget kana kalakuan nu geus kaalaman. Pok Mang Ronyok ngomong sorangan bari maju saleng. Sigana mah eta teh anak raja beuri teh meureun. Nu penting tadi nitah incah ka aing. Wah, moal salah deui tangtu manehna eleh ku siluman buta. Lantaran beurit mah moal kuat ngalawan buta atuh. Aing wajib nulungan lah. Tapi di mana manehna nya? Cek Mang Ronyok bari rarat-reret. Neangan anu meunang kacilakaan. Barang keur luak lieu kitu torojol aya nu datang horeng palebe jeung aki pilan. Dituturkeun ku lalaki tengah tubuh nu awakna dedeg jeung segut bangun wanian. Ngaran Mang Ucin tatangga aki pilan, pagawean sapopoe sok nyieun bili. Ku Mang Ronyok mah cicing we di dinya. Siga taya kasieun tapi nari urang kalah ka ngabecir. Pan teu alus kitu teh. Bobo aya nu cilaka di dinya teh aya jalma nu karuang ku bangke imah, cek Mang Ucin. Bari leumpang gagah naker manehna pisan ngajak balik deui teh lantaran panasaran jeung hayang nyaho kana kajadian nu sabenerna. Nu macak aki balik deui ge kitu era kuis aki teh. Ari nu ngora ludeungan ari aki borangan. Pan teu beres da teh. Komo jang lebe mah kabur teh meuni pangheulana lumpat. Nya teu era jang lebe. Puguh era makin matak balik deui era ku Mang Ronyok, cek palebe bari ngarandeg. Malah Mang Ucin jeung aki pilan ge areureun. Da geus tepi kanu dijugjug jep teu aya nu nyararita ari Mang Ronyok ngareret kanu daratang. Hatena regreg loba batur. Geuning daratang deui na mulih ti mana ki? Palebe, batur minta turung teh kalaka kalabur. Kumaha mun aya nu ti teulem? Paeh manten sigana teh. Kuring jadi bingung ya. Cek Mang Ronyok bari ngusap tarang sedeng palebe jeung aki pilan ukur nyerengeh semu era. Sanu minta turung teh Mang Ronyok? Mang Ucin miheulaan nanya. Tumanya ka Mang Ronyok lantaran panasaran. Can kanyahoan hayu urang tareang ku sarerea barantuan we Mang Ucin. Yuk ka tengah tuh yuk. Mang Ronyok terus lempang lalaunan. Rek neangan nu tadi menta tulung samemeh aya deui nu nyarita. Pok deui aya nu menta tulung sora geus les-lesan siga nu ripuh pisan. Harita para mitra kocapkeun kirak sajagat tulung-tulungan.
melas melis menta tulung ka manusia kulantaran manehna karasa anu nyeri. Gebeg sarerea ngarenyag, Mang Ronyok leuwih reuwas. Terus ngadeukeutan ka tempat datang nasora, terus rarat-reret neangan anu disada tadi. Malah palebe jeung Aki Pilan katut Mang Ucin ge nuturkeun. Pating polohok neangan anu tadi nyarita keur kitu pok deui aya nu menta tulung. Tulung. Tulung, aduh tulung. Sorana lalaunan ayeuna mah. Tapi beuki jelas atra kadenge lantaran deukeut. Kabeneran gigireun Mang Ronyok pisan. Ditelek-telek apikna keur kaunggal tempat ditempoan ana breh teh nempo beurit nu geus ampir pejet katinihan tatapakan. Ngan huluna nu waras keneh teh kitu ge matana buncelik jiga nu nyerina teh. Waduh, karunya teuing. Eta awakna katinihan tatapakan mun dipejet sigana teh. Kumaha ya tuh nya? Cik beurit ngomong deui, nah bener andika teh minta tulung teh. Temal Mang Ronyok bari cingogo. Nu tiluan carolohok bengong maralong kana hulu beurit anu matana bolotot. Nya bener kuring nu cilaka. Cik tulungan atuh. Ya hulu mani geus lieur awak teu bisa ojah. Ampun tulungan atuh kuring teh. Sarerea colohok palebe jeung Aki Pilan gugek dariuk. Najan sieun ge kapaksa ngariung lantaran panasaran hayang nyaho kana kajadian satuluyna. Ari Mang Ucin kerung gek diuk dina batu bari kokok ngomong. Hehehe. Aneh yeuh. Nah aya beurit bisa nyarita euy. Eta teh beurit naon atuh make jeung ngomong kitu? Haha, kabeneran euy tewak Mang Ronyok lah. Urang bawa ka pasar urang ngala duit. Untung sigana teh. Pokna jiga nu taya kasieun. Panon melong kana hulu beurit nu geus ngaleh-leh. Ulah kitu Mang Ucin, ieu mah lain beurit samanea yeuh. Oh, beurit dua manea meureun. Ulah sok kitu. Lain beurit samarangan ieu mah. Sigana beurit kajajaden. Keun lah, ku kuring rek ditulungan. Sabab geus kahutangan budi ku rajana kuring teh. Tah apa sakedeung beurit lah. Kami rek yeuh ngajungjungkeun batuna. Cung Mang Ronyok nangtung. Ari batu para mitra sadaya harita teh. Rek dijungjungkeun. Atuh ari baturna malunur bari melong Aki Pilan jeung palebe mah teu weleh muringkak bulu punuk. Lantaran saumur nyunyuhun hulu kakara harita nempo beurit ngomong. Ya paribasa saumur nyunyuhun hulu. Nah, ya hulu disuhun gitu. Henteu para mitra terutama adik-adik sadaya. Ieu mah paribasa saumur nyunyuhun hulu. Jadi naon teh salilah hirup kita di alam dunya. Oh. Aduh. Buru-buru tulungannya aduh. Mun kami salamet kami rek mulang tarima. Sabab kaayaan kami kaci dari puna awak keur meunang cilaka ye. Cek eta beurit nu tayalian iwati Raden Raksa Jagat nu karuang ku Bangke Ima. Ulah mulang tarima sabab kami ge geus boga hutang budi kerajaan yeun teh. Cicing heula batuna rek dijungjungkeun nya. Kep Mang Ronyok nyekel batu tatapakan. Terus dijungjungkeun lalaunan blak batu digulingkeun ka gigir. Ari beurit ngalempreh jiga nu ripuh tapi geuwat ku Mang Ronyok dihudangkeun. Dipangku sarta sina ngagoler dina batu nu rada rata. Awak beurit pejet tapi aneh beurit teh henteu pae. Kumaha karasana sakadang beurit? Cek Mang Ronyok bari neuteu. Sigana teh karunyaeun pisan ka beurit. Sabab peuting tadi ngabejaan ka manehna sangka nyingkah ulah aya di dinya nu akhirna manehna salamet. Banyur ku cai awak kuring ngadah teu karasa nyeri, cek beurit bari molotot. Tapi lain ambak da bakatna kitu. Teu talangke leos Mang Ronyok ini trek neangan cai. Teu mali rek ka baturna nu carolohok ciga nu teu ngarti. Malah palebe mah gogodeg bae bari ngusapan punuk sabab kasieun henteu daek leungeut. Tapi rek lumpat era ku jabatan. Ya para mitra. Aduh, nemawi anu boga jabatan luhur malah lawora atuh. Tanggung jawab para wargi. Mereukeun teh enteng gitu. Oh heran. Nah, ya beurit bisa ngomong. Kumari para percaya ente. Sabab bisi panon akidah tawa ceuli geus ruksak yeuh. Bisi teu akur jeung dedengean palebe. Bisi salah denge jeung salah tempo. Sabab aneh ieu mah kitu geus kolot kakara ayeuna nempo nu kieu patut.
Sami we kia abdi ka kakarayo na manghiburit bisa nyarita mah. Sigana ukur rasaan urang ngungkul kilah. Daya nu nyalahan nah kumaha rasaan Mang Ucin sarua jeung rasaan kuring. Palebe nanya ka Mang Ucin. Nu teu weleh nyerengeh bangun bunga. Yakin aneh palebe ieu mah tetela ya burit bisa nyarita ya. Sigana mun diduitkeun hasilnya aneh bin ajaib yen ngaranna ye. Jawab Mang Ucin bari nyerengeh. Ari sakadang beurit ngan ukur ngagiler matana henteu ngajawab. Teu milu nyarita kawas nu hoream teu lila kurunyung Mang Ronyok datang bari macawi salodong. Terus dibanjurkeun kan awak beurit meniran cucut kabeh. Korejat beurit teh hudang terus gigibrig. Cai maluncrat para mitra gurubug Mang Ucin jeung Aki Pilan pating gurubug lantaran kaceretan ku cai tina bulu beurit. Beurit terus tunyung siana teu bebeja heula tu sia. Kawas nu hayang puas we ka aing teh. Apan sia teh bisa ngomong mun bebeja heula atuh sia gigibrig mah. Dasar beurit cek Mang Ucin. Bari molotot. Ari Aki Pilan mah teu kukulutus ngan saukur baeud bangun kurang panuju. Mang Ronyok seuri. Jamak we atuh sakitu mah Mang Ucin pila kadar cai lah. Moal matak bohak na jadi banjur ge moal jadi panyakit. Tunu cilah kage cager geuning. Aduh nuhun manusia. Wayahna moal bisa lila kula rek balik. Tarolong beurit lumpat ka kolong imah nu deukeut ti dinya. Las teu katempo deui. Kabeh carolohok para mitra nu opatan. Marelong ka kolong jiga nu haneueul lantaran tadina mah rek ditewak beurit teh ku Mang Ucin rek dipentonkeun ka balarea. Ngarah menang duit tapi beuritna kaburu-kabur henteu katewak. Waduh hanya kal euy. Teu kaburu ditewak yeuh. Lah kumaha lamun geus kitu teh dari nulungan sato mah tara pugu jujutanana nyebut nuhun teh bari jeung kabur. Tadina mah rek ditewak ku kuring teh rek diasupkeun kana kandang. Rek dibawa ka pasar Sinangawi di ditu ngarah menang duit loba. Sugan bisaeun lagu polos tomo naik geboy. Cek Mang Ucin bari misapan dadana. Kawas nu haneueul pisan. Tapi Mang Ronyok henteu panuju pok nempas bari ngareret. Ulah nyarita kitu Mang Ucin eta beurit teh geus gereja sana ka uing mah. Lantaran pangna kuring salamet teh dibejaan ku manehna. Wahirna salamet teu katinggang ku imah nu runtuh. Mata kuring mah meuni bunga bisa nulungan ka manehna teh. Jadi bisa silih tulungan kitu ladan jeung beurit oge. Cek Mang Ronyok darianaker. Atuh Mang Ucin ge jempe ngadengi kitu mah. Bos atuh ulah nyaritakeun nu kitu, pokona mah ayeuna urang kudu muji syukur ka Nu Maha Kawasa. Sabab teu kaya korban jiwa. Urang bisa salamet tina bahaya pati. Keun bae imah mah minang kata talang raga, gagantina jadi urang. Jeung deui da geus kitu kanyataanana, najan teu percaya ge kudu percaya. Ayeuna mah mending mikiran nasib Jang Ronyok we. Nare kumaha mun geus kieu ya? Temal Aki Pilan bari melong. Teuing atuh ki lah. Kuring teh bingung ari kieu cara nama ye lantaran Aki ge uning aku anjeun apaan. Kuring teh jalma miskin taya kaboga kokoronya somalarat rosa. Atuh dahar ge atulah dahar sore teu isuk ceuk paribasana. Boro-boro keur nyieun imah. Keur dahar sapopoe ge seuseut. Nya ari kahayang merek buru-buru nyieun imah we da, tapi rek usaha heula. Samehna kuring perlu bantuan ti Aki atau Palebe atau Mang Ucin. Pikeun nulungan kanu tungara we kumaha bari sanulungan atawa moal? Nu atang. Lain hayang gede atawa mewah sanyieun saung we. Cek Mang Ronyok rada ngalima. Jep nu tiluan jempe tapi henteu lila pok Mang Lebe nyarita daria da karunyangeun ka Mang Ronyok. Ulah rusuh teuing Mang Ronyok tong wakaliar kanu jauh. Ayeuna mah hayu we urang balik ka imah kuring cicing heula di ditu bari ngareureuhkeun pikiran. Ulah wa kamikiran nu kitu lantaran uteuk teh perlu ngareureuh heula. Perkara imah mah enteng lah urang cobaan badamikeun heula jeung tua kampung Gatut Pak RT. Piraku tu bari sa nguruskeun onaman mah. Sabab Mang Ronyok teh apan warga Cilangkap keneh. Daku lantaran kitu hayu ayeuna mah urang ka imah kuring. Malah sarerea we urang badami di ditu. Hayu atuh Mang Ronyok kapaksa nurut. Bering sarerea init ngajugjug ka imah Mang Lebe. Sajajalan teu aya nu nyarita tapi malikir neangan piakaleun. Sangkan bisa nulungan Mang Ronyok
ari di jalan loba nu nanya lantaran jalma-jalma geus kalaluar deui ti imahna. Atuh akhirna marilu ka imah palebe meningali. Kira-kira wanci rumangsang pramitra kaayaan di imah palebe meuni rame. Lantaran loba jalma nu datang malah tua kampung jeung Pak RT ge araya. Rung we ngabadamikeun urusan Mang Ronyok. Kaputusanana sarerea rempug rek nyieun imah leuletikan keur ngabantu Mang Ronyok. Bahan nama rek rereongan bae sabogana. Nuboga kenteng rek mere kenteng, nuboga kai rek mere kai, nu duit nu awi nu dahareun jeung sajabana. Sanggeus badami beres sarerea bubar, tapi henteu ka mana-mana harita keneh ngajalankeun hasil babadamian. Prung sarerea digawe. Poe eta mah hiji ge taya nu liar kanu jauh, marantuan digawe soson-soson pisat. Atuh samemeh magrib ge imah geus anggeus deui ngan ukur kurang sautak saeutik. Najan leutik ge wawangunan tetep disebut imah. Da lengkep sakumaha nu dibutuhkeunana aya emper, aya tengah imah, aya kamar sare, aya goah jeung aya pawon. Nu matak najan leutik ge nya imah we. Atuh kacida bunga heunana Mang Ronyok jeung Biru Hati. Lantaran sapoe ge beres ngan ari parabot imah maka paksa saaya-aya meunang nginjeum. Kabeh ge beak milu rata jeung lemah. Tapi teu matak leutik hate sabab loba anu milu ngadeudeuh. Loba nu mere nginjeum, malah bantal jeung samak aya nu mere. Akhirna mah peuting eta keneh dicicingan, malah mah ngarobro nepi ka peuting. Sanggeus wanci sareureuh budak tatangga baralik, ari Mang Ronyok jeung Bihati ngajarentul bae baluas. Teu aya pitunuheun akhirna mah ngarobro duaan dina kaayaan peuting nu jempling. Nepi ka kieu kaayaan urang teh Kang. Nah, kudu kumaha atuh satuluyna atunya? Asa teu puguh rarasaan kuring makan. Era ku urang Cilangka pet ngarisikeun hirup teh. Ari urang iraha rek bisa nulungan ka batur. Nah rek hayang dibere wae hirup urang teh. Jeung deui atuh Kang lah, nah atuh urang teh nya make kudu ngalaman kieu. Naon atuh kasalahan urang teh jeung asa bingung ka bina-bina kuring mah. Teu pupuguh ngadon didatangan ku siluman buta. Teu hayang dua kali kadatangan ku nu kitu patut. Cek Bihati ngamimitian nyarita. Manehna ngerasa seunggah nyang hareupan kahirupan nu satuluyna lantaran asa surem taya harepan. Nah bet nyarita kitu. Ulah loba ting pikiran nu teu puguh barina oge hati. Lantaran kahirupan jalma mah aya nu ngatur, urang mangan ukur boga kahayang jeung cita-cita katut rencana. Perkara nu ngalaksanakeunana angin anu maha kawasa. Ayeuna nu kaalaman ku urang, teu kudu loba ting mikir, ayeuna malah pasrahkeun we ka akang. Sabab akang boga hiji rencana nu hade. Hade lamun diukur ku pikiran akang mah. Naon rencana akang teh atuh? Bihati curingha. Pokona mah akang hayang mulang tarima ka batur salemur. Urang geus loba ting dibantu ku tatangga. Urang geus loba kahutangan budi ku naon teh ku sabab kitu karasa ku urang duaan. Tah kulantaran kitu akang rek nyieun hiji pagawean nu sakira nguntungkeun ka sararea. Tarana akang rek nyieun tumal pikeun nyegah beurit, sangkan ulah ngaganggu kana pare nu aya di sawah. Pana ayeuna mah keur usum hama beurit lain. Sararea pada susah mikiran eta hama, akang sanggup nyegahna. Lain somong akang mah tapi geus aya jalan bakal pigawe. Tah ku jalan kitu urang teh geus bisa nyieun hiji pagawean nu hade ka balarea. Tah kitu kumaha kaarti hati? Cek Mang Ronyok bari pepeta manehna mah geus buleud pate kadanana. Oh, kitu nya nuhun atuh Kang, muga-muga we katarima ku batur. Ngan omat ulah rek ngahargakeun dirinya. Jiga rencana kamari sabab eta peta kitu teh moal hade ka dituna, bisi magarkeun dagang ilmu. Makanya ngajualan ilmu teh goreng Kang. Temal pamajikanana Daryanaker. Ih moal atuh. Moal ngahargakeun akang mah eta mah gumantung ka jalamana we, mun rek mere atuh moal ditolak. Ngan lamun teu mere atuh moal menta. Kitu maksud akang mah kumaha prung we kitunya. Tak nya kitu atunya tapi kumaha mikiran usaha keur ka hareupna. Ieu ka hareupna mah Mang Ronyok teu kebat nyarita. Lantaran kadenge sora beurit di paranu lulumpatan bari ricit. Akhirna torolong ka hareupeun Mang Ronyok jeung Bihati regeureun.
colohok bihati lantaran nempo berit nu taya kasieun. Beuleum aya beurit Kang rek naon atuh nyampeurkeun ka dieu nya. Bihati bari ngisediuk na ngadeuteukeutan ka Mang Ronyok. Samemeh Mang Ronyok nyarita pok berit ngomong da puguh lain mulian, iwati Raden Raksa Jagat nu geus naek deui ka imah Mang Ronyok. Urang manusia teu kudu reuwas jeung sieun sabab kula mah teu aya niat goreng tapi sabalikna kula rek nulungan ka anjeun anu keur tungara, cek Raden Raksa Jagat. Bari ngarobah jirim jadi beurit gede ampir sarua jeung doma. Lod ngagedean kaciri pisan jiga kembung, kocak bihati teh sieunun. Tulung, sieun kuring mah. Sora bihati kacida tarikna. Keur demah dina kaayaan peuting. Atuh puguh we para mitra kadenge ka mana-mana tatangga pating korejat hudang teu lila geus kurutak daratang terus pating garero di buruan. Para mitra kaum dangu. Atuh harita para mitra tinggarero di buruan teh. Aya naon? Aya naon biru hati? Aya naon teh? Aya naon itu jejeritan? Sedang benireang para mitra. Atuh Raden Raksa Jagat reuwaseun celeng deui beurit leutik teh. Ngeletikan para mitra. Prolong lumpat ka dapur les teu katempo ku bihati sedengkeun Mang Ronyok ngahuleng bangun handeueul. Lantaran beulit kalah kakabur manehna ngarasa salempang bisi sakadang beulit teh punung. Ari tatangan anu daratang beuki loba antuk nemah panto dibuka ku bihati. Urudul arasuk ka imah bari mawa obor meni ngagebul. Jadi ribut kaayaan di imah sawareh dariuk bari coloho. Nu sejen narangtung di lawang malah diburuan ge ngagimung para mitra sadaya. Nyata menilobaan pisan jelema teh. Harita Mang Ucin tuluy nyari. Aya naon ieu bibi? Dijeritan minta tulung atuh. Matak sieun aya naon ku teh? Nireuwas ye kuring ye? Cek Mang Ucin bari melong nu sejen colohok ngadagoan jawaban. Aya beurit meni jabrig. Jawab bihati. Bari melong ka jalma loba atuh ger sarerea seuri. Malah Mang Ucin meni nyakakak. Tiga nama salah harti sarerea ge. Biasana atuh beurit wayah kieu atuh. Nah make kudu jejeritan gaos kakara we. Mun kakara pantes najan rek jurat jerit ge. Keun mah da moal naon atuh be. Ya hati beukeut teruskeun lah. Yeuh batur-batur balik deui. Oh naon geuning? Urang beurit jabrig cenah. Cek Mang Ucin bari nangtung. Ger sarerea selisirian. Meninga guruh bakat kulobaan bihati eceuy beungeutna. Malah Mang Ronyok ge kuram kireum erali. Tapi samemeh nu ngariung bubar gewat manehna nyarita lantaran kudu ngajelaskeun heula perkara nu bieu kajadi. Ke heula ulah kabar alik ye samemeh ngarti ye. Oh mah ulah salah paham nya. Kudu bener heula sagala rupa oge ye ulah waka boga pikiran nu naon teh anu ngeres siga kitu ye. Nu sabenerna mah pamajikan kuring teh lain sieun ku beurit anu cilimit lain. Lain sieun ku cucurut anu sok susuruduk salin. Ieu mah bener-bener sieun ku beurit nu jabrig. Mang Ronyok teu kebat nyarita. Lantaran nu araya di dinya seuri meuni rame, sarerea ge teu aya nu jempe. Malah nu di luar milu seuri ting barakatak sarua ngadengekeun kana caritaan Mang Ronyok. Teu lila prok-prok Mang Ucin kekeprok. Bari rada bedas nyarita nyarek kanu loba sangkan jempe. Hop ulah ribut ya. Jempe heula jempe batur-batur jempe. Pokna bari ngacungkeun leungit. Cep sarerea jempe di luar mah masih keneh aya nu pating cikikik meni ngagik-gik jeung seurikeun caritaan Mang Ronyok. Kieu dulur-dulur sabenerna mah nu dimaksud beurit jabrig ku kuring teh lain beurit nu sok bijil ti peuting tapi beurit nu sok maokan pare di sawah, nu sok ngakanan pare di leuit, nu sok maling hulu peda tina tetenong. Tak kitu nu sabenerna teh. Ulah waka salah tafsir pamali cek Mang Ronyok ngajentrekeun kateranganana siga nama hayang tandes. Lantaran hayang ngajelaskeun pisan ngarah baturna henteu salah harti. Oh kitu cenah mendereang nu ngariung. Pok Mang Ucin nanya. Tak kitu geuning batur-batur tapi kumaha saterusna Mang Ronyok? Naon sababna atuh ku beurit we bisa ngajerit? Nagalak atawa ngegel ka bihati? Cik sakalian jelaskeun ngarasa rereang arti. Kieu Mang Ucin sabenerna mah kitu deui ka sarereanya. Kuring teh ti sore oge teu bisa sare sabab sakur nu geus kajadian inget bae. Terus kuring teh jeung pamajikan ngobrol nyawalakeun urusan kahirupan. Barang keur jongjon kitu torojol aya beurit jabrig.
pok eta beuri teh nyarita nya puguh we pamajikan kuring teh reuwaseun malah kuring ge reuwas deui atuh saja bati kitu beuritna ngalintuhan nepi ka sagede doma tak kitu keur nu ngariung seuri sigana mah teu percaya kana caritaan Mang Ronyok lantaran dianggap ngarahul para mitra da puguh asa mustahil bet asa beurit siga kembung meuni sagede doma nu matak sarerea ge seuri pating cakakak pating cikiki malah mah loba nu pipingkelan meuni seeleun aya bakat kana mantun Mang Ronyok mah nya lantaran geus teu asa-asa dina ngabohong teh mending ngalohong teh meuni sasangkleng kitu eta moalnya aya beurit ngagedean nepi ka sagede doma na teu kurang gede kitu sakalian atuh sagede leuit sagede buta nu peuting kamari aya wae Mang Ronyok cek Mang Ucin bari nyeklan kulit beuteung sigana mah nyeri balas seuri ih nya teu naon atuh alus diajar mantun mah hiji lalaki nu di luar nyarita ger sarerea seuri Mang Ronyok bingung ngadenge kitu rasa cangcaya dina hatena terus ngareret pamajikan-pamajikanana pok nanya hati tak kieu kajadianana euy lamun babari jurat jeri teh na kumaha lamun geus kieu ieu lantaran kurang kaharti ieu teh carita nu bieu teh hese dipercayana ku balarea sabab eueuh bukti eueuh kanyataan cing akang rek nanya ari tadi teh nya aya beurit jabrig di sagede doma nah bet nyalahkeun ka kuring atukeun bae batur mah najan teu percayaeun ge da moal matak rugi pikeun urang mah sabab nu tadi teh nyaan beurit jabrig nu gedena sarua jeung doma keun bae disebut tukang pantun oge da kitu kanyataanana panon kuring mah waras keneh bihati bari pepeta pating polohok jalma nu ngariung teh ari Mang Ronyok pok nyarita ka nu ngariung para bapak oge mirah pawa ibu katut para sadarek sadaya mangai nama gera maruli we itulah sawios ulah mikiran beulit jabrig deui margi moal aya hartosna najan diteruskeun oge dabongan para saderek teu percaya kana caritaan kuring sedengkeun kuring teh teu bisa nemungkeun bukti tak kitu ku kituna hampura we kuring sakulawarga sabab ngan ukur bisa ngaributkeun jeung ngaribeuhkeun teu bisa nyieun kahadean ka sarerea tapi samemeh para hadirin bubarnya teu hilap sim kuring haturkeun nuhun kana perhatosan sadayana da matak sarumping ka dieu ge hiji tawis yen asadayana merhatoskeun ieu teh mika nyaah jeung mika deudeuh ka sim kuring tah sakitu we nya keur jalma-jalma salisirian akhirna mah buriak bubar sarerea amitan ka pribumi meuni raong beri jerat jerut tarurun kaburuan obor ngagebur nyaangan buruan meuni ngebrak da obor loba pisan barang geus araya di buruan kabeh teu kanyahoan bertek aya hiji sato nu lumpat atra pisan da puguh ku caang reg eureun di tengah buruan breh katempo ku sarerea tetela beurit sagede doma cerit awewe pating jarelit pating koceak bari pating bretek lalumpatan sawareh blug-bleg lalabuh para mitra tapi pating korejat hudang deui lalaki sieun nempo beurit sagede doma mah kabeh pating berengbeng lumpat ka imahna masing-masing kaayaan lembur cilangkap ribut deui bae Mang Ronyok jeung bihati kaget duanana pating torojol bijil tapi di buruan teu aya nanaon lantaran geus poek atuh teu loba omong Mang Ronyok jeung bihati mah geuwat we panto ditutupkeun jep kaayaan simpe jalma-jalma geus ngarampih deui terus nyarempod di enggona masing-masing sigana mah sieun ku beurit nu sagede doma teh sedengkeun Mang Ronyok dayuk deui jiga tadi malah mah pitunuheun ge beuki jauh atuh sarerea oge para mitra sarare deui yo hati cek akang mah tong gugup teuing nya lantaran geus diterangkeun apaan ku akang teh yen akang teh geus ngabogaan kawabuhan bangsa siluman nu katelah siluman beurit teh sigana nu tadi datang eta teh nya hiji rakyat beurit di Gunung Warangas nyakal kaburu diributkeun lah malam punung ye jigana hese mun hayang tepung teh nah make kaduhung kangkeun bae da bongan ngareulewas atuh ka kuring di hati can ngarti pipikiranana tagiur keneh ih aman bisa diajak badami ku urang sarta urang bakal aya nulungan dina kasusah jeung deui maneh kudu nyaho ieu anu ngabejaan ka urang teh nya basa aya buta hejonya lain sasaha tapi beurit tak kulantaran kitu mun manehna datang deui ulah gugupnya urang ajak ngawadul we ngarah loba jeung wawu lah loma jeung wawu pan senang wawu jeung beurit ge bisa ngomong mah cek Mang Ronyok bari pepeta
Menireus bisa wawuh jeung beurit, bihati ngahulang semu bingung akhirna mamanehna ngarti. Nya kaharti atuh mun kitu mah muga-muga we manehna teh bisa datang deui. Ngan kahayang teh ulah ngareurewas teuing, ulah jadi beurit segede domba, nu leutik we ngalah teu gila nempona. Para wargi sadaya, barang cacap nyarita biru hati torolong aya beurit nyampeurkeun, terus cumagug deukeut cempor mata bolotot, kumis utek-utekan atuh puguh we, colohok bihati teh nempo beurit bisa nucuh, biasa nu cumagug hareupeunana. Deuleu eta Kang Ronyok, datang deui beurit teh Akang. Cek bihati bari nunjuk kana beurit, nu ditunjuk ungeuk tapi teu ngajawab. Nya bener sigana mun tadi ge teh. Tapi ulah rusuh yeuh. Beurit nu tadi mah bisa ngomong, cik urang tanyanya. Sekarang beurit, saha anjeun teh nu sabenerna? Nah, nu tadi keneh atawa lain? Mang Ronyok melong kana beurit, nu ditanya ungeuk malah pok ngomong. Bener manusia, kami teh nu tadi, malah nu kamari, kami moal punungan sakumaha disangka ku maneh. Lantaran sifat punung pikeun kami mah eueuh. Taina kami bunga sabab anjeun duaan geus tenang ka tempona. Syukur atuh, yuk urang ngabadul. Cek eta beurit, siga jalma we malah suku haripna pepeta kawas jalma. Mang Ronyok ngarasa gumira sabab beurit teh rek ngawadul cenah. Syukur atuh sok atuh geura nyarita. Nah naon atuh maksud anjeun teh, nah rek aya pamenta atawa kumaha? Jeung dikula teh hayang nyaho, nah anjeun teh masih keneh rakyatna Prabu Walanga. Mang Ronyok tenang. Teu salah. Kami memang rakyat Prabu Walanga. Nah nyaho ti mana ka Prabu Walanga? Iraha anjeun nyabeung ka nagara kami? Cek sakadang beurit bari melong. Terus ngahuleng jiga nu mikir tapi tetep henteu kapikir. Sababasa Mang Ronyok ngobrol jeung Prabu Walanga, sakadang beurit alias Prabu Anom Raksa Jagat mah geus lolos di Gunung Warangas, setengah diusir ku nu jadi bapana teh. Sabenerna mah kami mah geus nyaho ka nagara anjeun teh. Geus nyaho ka raja anjeun sarta geus nyaho ka papati anjeun jeung para pengawal sejena. Tapi kami can nyaho ka ngaran anjeun, nah saha tu anjeun teh? Cek Mang Ronyok bari melong ka beurit. Sedang bihati mah colohok bae bari hatena lelenyapan, asa dina pangimpian. Lantaran bet diparengkeun nyaksian ngobrol jeung beurit. Oh kitu, syukur atuh. Lamun anjeun geus apal kana kaayaan negara kami mah. Ngan perkara hayang nyaho kana ngaran kaula moal bisa. Keun bae teu kudu nyaho. Da moal mata kerugi pikeun anjeun mah. Ayeuna mah dengekeun amanat kudainya, lantaran kaula moal bisa lila cacarita jeung anjeun. Nya sote kaula nyampurkeun ka anjeun lantaran hiji perkara nu rek ditepikeun ka anjeun waan. Cek Raksa Jagat tenang pisan. Ari Mang Ronyok jeung bihati silih reret tapi teu loba catur. Ngatuna naon atuh ari kitu mah. Pok geura caritakeun kaperluan anjeun teh naon atuh? Sigana bet penting pisan geuning. Kieu yeuh. Anjeun teh sabenerna mah diancam bahaya pati. Malah kejadian peuting kamari bakal jadi mamala pikeun diri anjeun sakulawarga. Sing inget, anjeun boga musuh nu ngaran Bah Lemud. Manehna tetep ceuceup jeung geuleuh ka anjeun waan. Sarta boga niat hayang ngabinasa ku jalan lemes. Nyatana nitahan bangsa siluman pikeun mateni. Tapi eta kabeh geus kaharti sarta geus kanyahoan ku kaula. Nu mata kaula teu tega nempona. Akhirna kaula maksakeun nepungan anjeun pikeun ngabejaan. Sabab kaula kautangan budi ku anjeun. Nuges nulungan ka kaula. Ari pentingna mah anjeun kudu ati-ati lantaran anjeun diancam pati. Tangan sakitu amanati kula, kumaha kira-kirana kaharti? Cek Raden Raksa Jagat bari pepeta. Kumis utek-utekan, atuh puguh we meni ngahulang pramitra Mang Ronyok teh. Jeung bihati ngarasa reuas ngadenge caritaan Raksa Jagat kitu. Lantaran geus sieun ti kamari mula, kari-kari ayeuna aya beja. Sakadang beurit, naon sababna anjeun nyaho kana hal ieu? Di mana anjeun meunang beja? Nah bener eta caritaan teh. Bihati jadi wani nyarita. Panon melong ka beurit nu aya hareupeunana. Bangsa kuring tara bohong, taya gunana ngabohong ge. Lantaran kaula ngabohong, nya rugi lain anjeun nu rugi, tapi kaula sorangan. Tah kulantaran kitu anjeun ulah cangcaya. Sing percaya kana caritaan kaula. Sabab kaula nyaho kan hal ieu ti bangsa siluman. Nu peuting kamari daratang ka dieu. Eta terek nyokot anjeun duaan, ngan untung anjeun duaan waspada jeung deui henteu ngadahar barang ti Bah Lemud. Sakitu ta carita kuring teh.
jawab Raden Raksa Jagat. Bari pepeta suku hariupna teh para mitra nu ponok ge pepeta. Nya kaharti atuh ari kitu mah. Kaharti pisan ayeuna mah syukur atuh beurit. Eta caritaan kabeh ge kaharti sabab kami geus boga rasa curiga ti samemehna. Tapi kaulah hayang nyaho heula nah saha nu datang ka dieu teh. Nu ngaruksak imah kami teh. Anjeun nyaho henteu coba terangkeun. Sabab kami mah hayang nyaho we nu yakin ka musuh kami. Cek Mang Ronyok tambah penasaran. Manehna ngarasa reuwas diancam pati ku siluman. Nu datang ka dieu nyaeta 2 utusan ti nagara siluman buta keling. Maksudna rek ngalajiwa anjeun. Nu hiji ngaranna Genduwara, nu hiji deui ngaranna buta keling. Eta kabeh meunang pituruh ti hiji jalma nu kungsi didatangan ka imahna ku anjeun. Da kitu nu kamari datang teh eta 2 buta teh baheula mah kungsi tarung jeung bangsa kaula. Malah jadi satru kabuyutan nu matak peuting kamari aya kajadian kitu. Cek Raksa Jagat tenang. Paingon atuh. Tetela nu kamari teh siluman buta atunya. Taina kula rek nanya deui kagok lah. Na kudu kumaha atuh pikeun ngalawan ka buta jiga kamari teh. Jeung di kumaha carana ngaladenan jalma nu boga balade siluman. Mangkening kaula mah teu boga naon-naon atuh da bolos strong, teu boga pangarti, teu boga sobat atawa balad bangsa siluman. Cing sakalian terangkeun ka kula. Ieu carana. Anjeun ulah cicing di imah, buru-buru init karu jauh. Teangan hiji siluman sero nu aya di nagara Guhariwa. Dah ka siluman sero anjeun kudu bisa minta tulung. Sabab eta siluman boga hiji barang nu kasida ahengna. Perbawana beduk moal teu raku pakarang. Penta ku jalan leuleuy jeung lemes. Ulah kasar jeung gariha. Tapi lamun ku jalan kitu henteu beunang, anjeun bisa ngarebutna asal kudu wani ngelehkeun rajana we. Lamun anjeun geus boga eta barang bakal mampu ngalawanan jalma nu aya di lebur luhur ieu. Sakitu amanat kula, yung gerami yang ayeuna. Cek Raden Raksa Jagat jiga nu yakin. Meningah ulang Mang Ronyok teh sabab bingung ari ditu tah nyawa ka nagara siluman mah. Da puguh canyaho jalana ongko para mitra. Canyaho tata carana. Da basa ka nagara beurit oge lain ngahaja. Ieu mangan saukur kabeneran wungkul nempo Mang Ronyok ngahuleng Raden Raksa Jagat ngarti pok nyarita deui. Wah, kunaon anjeun ngahuleng? Nah susah atawa can ngarti? Ya, kaula teh da susah jeung teu ngarti sabab kaula mah taya kabisa atuh. Teu boga ilmu dina urusan siluman. Jeung deui kaula teh bingung kudu init ka mana atuh. Rek saha nu maraban pamajikan sabab kula teh jalma miskin. Ieu eueuh ragap taya sagala teu boga. Kitu sabab musabana beurit. Mang Ronyok nyarita teu asa-asa. Dibejakeun sanyana teu aya nu disumput salindungkeun. Tong susah. Kula percaya ka anjeun salaku manusia. Sabab manusia cenah boga akal, pek gunakeun akal. Cenah manusia mah makhluk mulia. Kumaha we carana? Pokona mah kudu bisa asup ka nagara siluman sero. Ngan perkara pamajikan anjeun nu bakal nu bakal susah kudu dahareun. Kudahareun kula sanggup ngabantu. Jeung geura init karu jauh geura teangan raja siluman sero nu aya di Guharawa. Mun teu salah mah ngaranna teh Sang Hyang Banyurata. Boga jimat nu ngaran Si Bulus Kancana. Tak kitu we ieu mah. Malah isukan lah geura init we ayeuna. Ulah kanyawan ku babaturan anjeun. Cek Raden Raksa Jagat. Siga nu maksa ari Mang Ronyok ngahuleng deui. Manehna nginget-nginget ngaran nu disebutan ku beurit bieu. Malah dicatet dina hate bari kakerenyeman. Waktosna see para mitra kumaha diturutan wae.